segala kelas aduh silah liut ilu ngucul dada engap aduh hayya jadi tengah dena awak kieu teh aya buku wayang atuh mendingan maca buku wayang iya awe penting ya perlu maca wayang awe turunan ti ditu ti Tiongkok ha tapi awe karena tradisi Indonesia awe suka atuh lamun ieu perlu awe waca atuh ensiklopedia wayang Indonesia. Bekilila begitu kuat aduh nyali awak silah liut aduh iya mah geus heula yang kudu meuli ubal nyali awak atau oes sakit semua Jang Sujang ka dieu atuh kasep anak oe kasep ka dieu nyapa? Sini anak king kasep. Dia naon Pak? Oe teh ieu geus lilat teu ngaleuna awak. Sila lieu ilu ngucul nya dadah sesep. Oe teu ngaleuna awak teu geunaheun. Oh, teu ngareuna awak Pak? Atuh gampang obatna. Oh, aya ubarna? Aya. Cok atuh bulu teang. Kela sakedap Pak. Bulu. Oe geus teu kuat ya. Hayya. Pak, aya obat teh. Nah Allah sudah datang lagi. Padahal cikene lumpat. Atuh kan boga ilmu sayap di angin. Oe. Halus. Tah ieu Pak obat teh. Aduh. Hayya, pilaku atuh oe nyaloli awak teu geuna awak. Pilaku obatna kudu kieu. Ieu mah Roy Marco atuh palagi bumbu masak. Pak, sayur sop oge lamun teu ngareuna ku ieu solusina. Hayya. Dasar aduh anak oe. Pilaku oe nyaloli awak dibere nu kieu. Ieu mah Roy Martin atuh Roy Martin. Ieu mah Roy Marco mah bumbu masak, palagi masak, atau sakalian we atau we bere wortel, bere kentang, bere jahe, bawang bodas, bawang bele, bawa kunyit, bawa ciku, sakalian we atau we dijieun ayam balado. Hayya, anak we liu, sujang, kela. Ali Allah dibelenya usaha owe nyeli awak ubarna kudu kieu Tadi ku si Mang Joteng. Ku si Mang Joteng. Terus kumaha cenah cek si Mang Joteng? Nya kitu we Pak. Tah kieu ye sejarahna teh. Dede nuju naon? Naon Bisa rokok. Seueur tapi nya rokokna itu. Mohon. Cikala ninggalan heula itu. Mak nyun we sabatang.
Oh, sugan teh rek meuli loba. Aya deui acisna. Anyun bae hungkul sabatang. Aya deui acisna. Sabarahaeun, Ce? 1.500-eun. Aduh. Anjing deui we nya. Nganyuk heula ieu mah. Oh, sugan teh rekes. Teh ku angker. Sejoteng. Nya maaf atuh, Ce. Engke ge da dibayar. Moal poho ieu mah. Pokona mah dibayar cash. Catatkeun we. Heug. Jadi engke apal sabaraha-sabarahana. Ya. Ayo, Ce. Sok, mangga. Mana Taci? Hideung tapi Cina. Kos mang teh hideung wae. Dek naon deung? Dek ka warung urang mah. Dek meuli naon deung? Ih, ni kepo. Dek meuli obat tengareuna awak ke si papa. Kadi obatna ye. Kuroy markok. Tah, kitu Pak sejarah teh. Hai, dasar eta jelema gelo, si Joteng eta aduh jalma iseng, usil pisang eta kana ulusan batu teh. Awas ya Joteng, lamun aya lamun panggil oe ku oe dikumpul, hayya dikuntau, macam. Dasar si Joteng kurang ajar. Geus, aya nama kieu we, koe, lo balik lagi ka warung Wawan, balik lagi ke warung Wawa, tuluy belikeun oe obat antengin jajaraget. Oke, siap. Gerak laksamana. Hai. Laksanakan. Ya. Hai. Aduh, Hitachi. Anak oe yang satu ini kasihan. Anak satu-satunya belum pernah merasakan kasih sayang seorang ibu. Aduh. Berarti oe kudu bulu-bulu neangan piindungan deui jeung si Hitachi. Tapi saha ya? Aduh. Ada si Oci, si Landa Bengslat yang lagi pilau di desa ini. Sugan daikeun ka oe. Sugan daikeun ka oe. Oci, oe latang. Hayya Oci. Ampun aing mah teka beneran boga salah kita. Geus mah kedul. Hideung goreng patut deui. Ih, uyuhan aing daek. Tapi bawa baheula aing dipelet. Soalna sakanyoho aing si eta boga guru spiritual. Nu ngaranna Bah Wiranta. Cek beja mah si eta teh jago pencak. Malah mah cicingna oge di suku Gunung Manglayang. Heueuh jiga nama aing teh dipelet. Dasar lalaki burung si Joteng mah. Duh, nomor tete keluar wae. Buah salah gitu rumusna. Ngandalkeun ngimpi hese. Aya datangna impian, kaburu kagerewahkeun ku pamajikan. Ampun duh. Karek inget. Kamari boga rumus anyar timang kemet. Cobaan Sugano bijil nomorna.
ieu dikadiekeun dikali ekor ditambah rihting jadi 7 di mistik jadi 0 berarti engke aya nolan tinggal neangan lawana bisa 0 hiji 0 tilu. Wah beli ieu mah 2000-an pasti bijil ieu mah. Tahnya aya ku baku maneh mah angger aing geus ngarumus teh usaha angguran mah lain kitu we pamali bari nage haram sia judi eta teh dilarang ku agama. Haram we jeung mah pagahan jika mamah dedeh wae kumaha mun meunang. Ya syukur we mun menang mah alhamdulillah. Dasar maneh mah matre. Matakna usaha nu bener lain kitu we tuh tingali motor geus 2 poe ngajujentul wae teu dipanasan-panasan acan. Panasan ku maneh bejakeun ka motor aing. Yen motor tatang amang geus kabeuli kulkas, TV, mesin cuci. Panaseun dikitukeun mah. Nya ada motor sia teh jelema sok panasan mun nempo tatangga barang beli teh dasar sia mah lalaki atah adol juring sia mah joteng. Atuh mun urang jurig berarti maneh pamajikan jurig. Cocok urang jadi pocongna maneh jadi kuntil anakna. Engke budakna tuyul. Joteng dasar sia mah lalaki burung endog kacing calang sia. Piraku endog kacing calang ngojek. Ahai. Pohok. Ih si kesebelan bisa we malik-malikeun teh. Si Kardan ulin di kisah. Kira pulang ku di Cingwai di mana? Liburan apa si Rati gitu? Saha ieu nu telepon? Oh sia ya. Halo? Halo? Cerati, kayak di mana? Aya? Nyantai tuh, kurang liburan ngegosip itu si Ecin. Oh siap. PL ya? Oke, meluncur. Oke. Tah, itu orang telepon si Eme. Sia ya, naonnya? Halo Mei. Ya, naon? Ayo orang liburan, dan si Ecin. Oh, siap, merapat. Oke. Oh, shit man. Sorry, Sim. Astagfirullahaladzim. Nah, itu atuh. Kayak gawe. Ya. Tuh anakna, tuh bapakna. Ka aing teh rincak we.
Mumpung si Emeh yang siapa kajararo, aing kesempatan keur kabur. Kasaung bari nyampur si Mas Delmin.